Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi baraya sadayana, kumaha kabarna damang dina wengi ayeuna? Pamugi bae saha jasmani oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan nu dipiharep ku sim kuring siang kalayan wengi. Maraya mitra sadayana nyanggakeun carita Sunda dina judul Leuwih Sataun, karya Bah Wilwil CPBS, carita pondok basa Sunda. Etang-etang landong pamubrah manah. Wilujeng ngadangukeun. Bulan kaganti ku taun, kayan Ahmad jeung Bi Asih nu tadina sudah tur sangsara, ayeuna geus jadi sodagar. Imah nu asalna panggung geus jadi gedong anu kawilang agreng. Ingon-ingonna ngalobaan, dombana ki urang geus aya welasna, tapi hal eta teu ngajadikeun Ahmad unggah adat. Manehna tetep hiji pamuda kasep nu hormat tilawat kasasama. Hiji pamuda anu pikanyaheun sararea. Tapi mungguhing kahirupan di dunia, sok sanajan loba nu mikaresep, tetep aya wae nu mikangewa. Di antarana Ridwan, hiji pemuda anak pakuwu sangyang nu katelah Mang Ruslan, jawara kahwat. Manehna ngerasa sirik nangli Ahmad loba dipikaresep ku babaturanana. Sok komo deui loba mojang nu salembur atawa ti lembur lain. Ngadadak someah mun papaliwat jeung Ahmad anu kasep tur sopan. Harita Rukman jeung Dayat keur ngumpul di tepas di imahna paku bari ngobrol jeung Ridwan. Man, Yat, dulu kumane, beki lila beki ka dia tingali kalakon si Ahmad, asa beki ka cida, cek Ridwan. Emangna kumaha kituan? Cek Rukman. Kene-kene loba mojang anu mikaresep ka manehna, asa gede hulu eta jelema. Jadi urang kudu kumaha wan? Cek Dayat. Kali-kali mah kudu dibere pangwarah eta jelema. Cek Ridwan. Oh, setuju. Kali ieu mah kudu diwarah tuman. Salah seorang mojang nu kasebut kembang buruan nyaeta Nyi Euis, putrana Haji Darma. Jelema pangmeungharna di lembung Bojong Gempol. Hiji lembur gede anu jarakna tepati jauh ti lembur Sanghyang. Ridwan mikahayang pisan ka Nyi Euis, tapi Nyi Euis teu sukaeun ku sifat Ridwan anu adigung gede hulu. Sikapna kecut karawet hasem mun dioconan ku Ridwan. Beda pisan mun ditanya ku Ahmad. Sikapna someah pisan, sakapeung sok ngajak imut anu ngageleyu. Matak betah mun diajak ngobrol, hal pisan anu ngajadikeun Ridwan sirik ka Ahmad. Hiji mangsa, Ahmad balik di sawah tos macul. Sawah ditinggalan bapakna. Di jalan kebenaran papanggih jeung Nyi Euis anu sarua karek balik nganteran bapakna. Atuh maranehna lempang paduaan bari ngobrol layeut pisan. Jeung
Nyai, antosan. Nyi Eis malik beri netep ka Ahmad. Naon Kang? Nyi Eis teh di mana? Biasa istos kantoran cai sareng leuteun kanggo pun bapak. Oh, ayeuna Nyi Eis bade ka mana deui? Cek Ahmad. Eis mah tara kemana-mana, ada terus bangsul wae ke bumi. Cek Eis. Oh, ayo atuh urang sareng. Mangga Kang. Ridwan anu keur moe hayam adu ningali Ahmad bareng jeung Nyi Eis kacida panas hatena. Timbul hate dengki rek nyilakakeun Ahmad. Ridwan indit nyamper Rukman jeung Dayat arek nyeun perkara jeung Ahmad. Manehna rek megat di jalan cagak anu misahkeun Nembrus Sanghyang jeung Bojong Gempol. Gidig tiluanana arindit ke jalan cagak. Barang Ahmad jeung Nyi Eis geus deukeut Ridwan, Rukman jeung Dayat ngajega di tengah jalan bari nulak cangkeng. Ahmad, mereka mana si laing? Wanian ngadeketan babende aing, ha? Cek Ridwan, bari nyurungkeun tak-tak Ahmad. Nyi Eis kacida ambakna ngadengar Ridwan nyebut babende ka manehna. Ridwan, sudah ting aing kudu daek ka anjeun. Lalaki adikong gede hulu. Cek Nyi Eis. Lempang ke sisi ningkahan Ridwan. Ngadengi ucapan Nyi Eis anu pikan nyerieun, Ridwan jadi beki ambek ke Ahmad. Teu antaparah deui cekuk banget Ahmad tonjok ku pereupna nu geus puleut. Ahmad kecida rewasna ku tindakan Ridwan. Manehna mundur bari nyerita. Ke Kang Ridwan, kuring mah tengah aja ngantaran Nyi Eis. Ukur kebenaran, bareng balik di sawah. Cek Ahmad ka Ridwan. Ontong lo bacot sia, rang ajar. Cek Ridwan bari hiup pereupna rek nyasar gadona. Tapi Ahmad mundur salengkah. Atuh perep Ridwan ngepos ngakan angin. Ningali Ridwan narajang Ahmad. Dayat jeung Rukman tecicingeun. Dulana milu narajang Ahmad atau Ahmad kawalahan. Leungeunna dicekelan ku Dayat jeung ku Rukman. Beteungna ditonjok ku Ridwan nepi ka Namru. Ningali kayaan Ahmad nu geus teu walakaya, Ridwan, Dayat jeung Rukman tuluy lalumpatan kabur. Nyi Eis nyamperkeun Ahmad bari ceurik. Tuluy ngahudangkeun Ahmad disangkeh dibawa balik ka Bojong Gempol, rek diubaran di imahna. Atuh Haji Darma kacida kagetna ningali anakna mawa pamuda nu beungeutna barenjol tapak beureup. Ibu Haji Aminah indungna Eis oge gura-giru mau cai hanet jeung anu kleutik keur ngompres Ahmad. Nyai, usaha si Ahmad ditenggelanana mendekat pula bareuh kieu. Kecida pisan ieu mah nepi ka kieu. Usaha di tanah sanana. Cek Haji Darma. Deregdek Nyi Eis nyaritakeun kejadian nu karanapan ku Ahmad. Teu aya hiji oge anu kaliwat. Ih, kula ditanya wae bapana. Anggur mangkara ubaran yang Ahmad. Karunya Oke montos di ubaran antar ke bumi na antem mah ditanyaan wae karunya. Mohon Pak, saya nama pamitos di ubaran tidak diantar ke bumi na Pak. Awatos.
Haji Darman ngubaran Ahmad bangunnya Ahmad dikompres pari di jampean. Bada asa kakarek Ahmad ngarasa jajak. Oleh pamitan ke Haji Darman jeung Guru Haji Amidah. Pak Haji simkuring bade pamitan heula. Awatos emak antos samulung. Oh, udah bade wangsul ayeuna. Sumuhun Pak Haji. Baheula wae naon kade di jalanannya. Ceuk Haji Darma. Sumuhun Pak Haji. Atur nuhun samudaya kasayan Pak Haji uga dibalas ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa karusuhan engke pamitos jagjag pisan. Alhamdulillah Pak Haji ayeuna tos lumayan. Ya atuh pami kitu mah engke pamitos jagjag amang ka dieu nya. Sumuhun Pak Haji. Atur nuhun pisan. Abdi bade wangsul heula ayeuna. Mangga hati-hati di jalana. Padahal jauh ade jalana sing hati-hati ari moal diantareun ke bapak mah. Mohon Pak Haji permios ari eus nitep antep bari hatena timbul rasa nu kakara kaalaman melang ari wang jeung asa era mun panonna Pak Amplok jeung panempo Ahmad ser aya rasa aneh dina hatena. Atuh perasaan Ahmad oge teu beda jeung Eis. Aya rasa anu beda. Kembang asmara nu mitina makarina hate maranehna. Akhirna Ahmad balik bari diantar ku tetep nu Eis nu pinuh kadeder. Kanyaah anu munggaran. Rupina carita urang cekapkeun heula di dieu pamirsa, enjing urang sambung deui tina carita leuwih sataun. Mugia janten pamaberah mana. Hapunten dina sabudaya kelepatan, pilih aya cariosan sareng bahasa tina aosan kurang merenahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.